Kamananya iya laki mending hayang kawin. Mas kenaya Gelilah datang lalaki. Datang lalaki. Langsung diajak kawin. Ya, menikah ya. anu leres neng Lalaki nak mungun. Lalaki nak mungun. hayang sumpah hayang sumpah Mungun. Aisyah mau cerita langsung munggola kamarga gitu Lalaki nak mungun. Lalaki nak mungun. ah anggap yang Lantaran manehna karek balik umroh. Aisyah kan kayak kalau umroh kawin Yang apa nggak balik ibadah jadi manehna teh hayang bersih weh gitu sok. Mungun. kait amana sih umroh jeung kawin oh bos teh Mung bukan mungun weh. heuh naon alasan anak mung sakieu alusna Aisyah naon? Ieu jaim manehna teh. juga imah Ingat juga. Oh, mungun. kebar aing mah aing mah aing melebat Alim neng gitu. alim neng Tong amak atau hanya tong amak. ini setiap aya awewe ngajak kawin di angkot di mana di sana aing siang nyiksa ka aing teh tunggu ya Oh, pada dia geus agresif. Tahan. oke Sok neng ngajak kawin. Manehna ngaku goreng patut. tong daek neng goreng patut Tapi dah tapi mogo atuh ka, kumaha atuh urang kawin we. bohong hanya di mulut saja Delila datang tukang sayur. Tukang sayur, datang sayur. 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 Si neng nyampur ke tukang sayur. 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 Saya. Nuhun. Ingat itu, ingat tuh. Pisan kan. Bawaannya kuning baheula. Iya, bayangan teh. Ayeuna geus boga sakit. geus kakak uah we sia teh kali ini gampang pisan jual mantan we ai sia yang cerita sorangan menang sia teh aing kudu nuturkeun sia